Astagfirullah. Dua ngerasa kagum. Lamun urang ningali nu endah-endah anu pantes eta teh kagum supaya terjadi dosa eta kagum bacakeun obatna macakeun subhanallah. Katilu ngerasa bangga lamun dipuji ku batur nya. Aduh pangamungna sae cenah meuli bangir. Luh eta bangga urang. Nya beda deui jeung eta teh pangamung kutil. Beda demes. Nya jeung leutik padahal kudu syukuran nu gaduh pangamung alit nu gaduh pangamung demes kedah syukuran masih kene berfungsi lain ukur variasi bahkan cek uing mah irungna leutik teh sok panjang umurna teh nah apa ti mana cenah ustad nu leutik irungna make panjang umurna anu leutik irungna mah panjangna teh leutik tak jadi napasna teh ngirit beda jeung nu banyak irungna napasna padak jadi setiap napas teh ngok beak kacang beak napasna teh gitu ngerasa bangga mutak badak sok lagu geuningan nya bila bersalah astagfirullah bila kau kagum subhanallah bila kau bangga alhamdulillah bila kecewa innalillah innalillah teh lamun kecewa tetangga urang ngadengi maut lain keur maut hukul innalillah teh kumaha kecewa dagang teu laku kecewa innalillah jadi ka sawah pare beaku hukungkan innalillah di ka sawahna beaku banjir innalillah sabenerna teu beak aya keneh di dinya ngan robah ngan kitu nya ucapkeun innalillah lamun urang sieun ucapkeun Allahu Akbar sieun naon we ayeuna ku masalah corona sok loba istighfar loba takbir di masjid lain ditinggalkeun masjid ku corona naon sababna di malam maot mah tetangga urang moal nulungan palurah ge bulurah moal nulungan mah amal-amal urang lamun urang loba istighfar datang malaikat Jibril ka urang rek nyabut nyawa begitu cet dicabut nyawa pasti keluar teu biasa kurang ucapkeun Allahu Akbar la ilaha illallah itu maka kabayang lamun aya barudak sapunyang anjing osong aya kitu aya dia ku aya wae nya euy di dieu mah kumplit peribahasa gini kawataran anjing ciri gini teuing dong si monyet kemana teuing jeung sepuya eta reng-rengan kebun binatang ge hungkul itu coba teh malaikat Ijrok datang rek nyabut nyawa dek anjing aja saya tanu dasar diucapkeun lawan yang anjing rek kitu eta kade jangan tuh bisi kikituan kabayangnya gitu lamun urang ngarasa bersalah ucapkeun astagfirullah biga kubarak sakalagukeun bila bersalah astagfirullah bila kau kagum subhanallah bila kau bangga alhamdulillah bila kecewa innalillah bila kau takut Allahu Akbar dan bila kau cemas la haula wala quwata illa billah apa kira-kira apa teh urang coba cing ku uing cangkangna palah deui eusina jawabna sing tarik soranna sing tarik nu teu disadah berarti jempling siap bila bersalah atuh sing nyeuni Kang aduh ieu mah ari teh dia ngeunaheun geura bila bersalah astagfirullah bener kitu lagam sing nyeuni jadi jeung ngejawabna ge sing hade bila bersalah astagfirullah bukan ya bila kau kagum subhanallah bila kau bangga alhamdulillah bila kecewa innalillah bila kau takut tarik eta mah berarti tarik jawabna Allahu Akbar dan bila kau cemas la haula wala quwata illa billah siapa awas sorana geus poho bila bersalah bila kau kagum
Bila kau bangga, bila kecewa, bila kau takut, dan bila kau cemas, la haula wala quwata illa billah. Innalillah. Nyaho da eta teh masih kena aya nu calangap tapi teu disada aya. Ya, kena tak bisa teh kusabab terbiasa metak eta pentingna bebarengan jeung batur teh heueuh. Sok metak diajar di sekolah lain ukur diajar pedagogi, tapi diajar cara bergaul, cara bermasyarakat, cara bersosialisasi. Cek urang teh ada urang bisa ngajarkeun budak teu ke masjid di imah diajar alif-alifanna. Bisa ngan daripada tepikeun ka bersih, tepikeun ka hade mincang kawas beas anu hade kalah ka bubuk sok cobaan nutuan pare hiji tong dibarengkeun lain kalah ka bodas tapi bubuk barengkeun jeung babaturanna tutuan eta pare hade ngeluarkeun beas heuh diajar ke kitu metak disebutake manusia mah dina Al-Qur'an anas naon anas teh makhluk sosial al-basar makhluk anu resep barang dahar al-insan makhluk psikologi makhluk anu bakal diperintah pertanggungjawabanna bani adam makhluk anu butuh turunan jadi eta teh manusia ke urang teh butuh ku batur butuh teh ku batur butuh rame cina dakwah teh mau gelegak semangat tapi usah saha cing disebutnya naon olegun nu gelo naon cecala makan sorangan butuh baturnya butuh batur da urang aya dina ieu tempat ayeuna teh sabenerna mah ladang atawa syariatna meunang bae gubrak ka alam dunia urang hirup syariatna ditulunganku jawabna sing tadi ditulunganku urang mimiti ngahuap eta tadi ajarkeun ngahuap teh ku mimiti urang dibajoanku mimiti urang mane dimanyianku ieu ngaran pamereti tah kadaharan lolobana ti di mana urang gering di longoku di mana maot oke di ruangku ku taneuh astagfirullahaladzim mana di ruangku batur tumpuk-tumpuk jadi luhur di ruang makut taneuh ceuk jadi butuh baturnya butuhnya butuh metak lamun aya urang dieu seuri tak seuri lagi ngabutuhkeun sok cobaan sisiran-sirangan ampun di uing mah disebut teh odek odek otak dendeng nu seserian sorangan disebut jauhna si tarik nu seserian sorangan disebut ibu-ibu batur mamarake tiung ieu mah ngaran bumbu dugul kasih si jalan ketepok ku batur nu lain muhrimna disebut batur-batur jumaahan si eta ngadon ngarit nu kitu disebut batur-batur sarakola si eta ngadon ulin nu kitu disebut batur-batur mingguan si eta ngadon ningali nonton sinetron nu kitu disebut laki boga motor kudu pamajikan sorangan nu dibawa teh teu mau pamajikan batur kitu disebut ojek udah banyak ojek pemajikan hungkul terus ya tadi jelas teh speknya bangun teh jelas kayaknya banyak kayak nu malik tadi itu soalnya iya jadi asal ngobrol jeung lukangannya asal ngobrol jeung anu lukangan kakuping mah kakupingan asal teh ka urang gitu mata pasti caritakeun batur cenah ode teh pernah poehnana urang teraskeun atukeun bae ditinggali mah jam-jamna ieu teh ulah hehehe udah ini cuma di anak mah capek di mana-mana ge nu capek mah nu di luhur cobaan gara kali-kali di luhur nya ngan eta teh curang aya di luhur eceuk mah apa curang ngucur ka urang iman kadua teh tadi teh naon saur keterangan ilmu sok sanajan kana negeri Cina terus pernah nguping keterangan eta
sok gua naon sababna Rasul nu orang yang ilmu kana ke Cina padahal Rasul teh kantos ka Cina ayeuna kabuktian ternyata hampir semua lini kehidupan di dunia ieu teh didominasi ku produk-produk Cina. HP di mana lolobana di Cina aya HP nu dua merekna hiji HP na hiji tapi merekna dua naon merek Oppo sok dihareup Oppo balikeun jadi Odo ya di Cina kadaharan budak ciki madein Cina baud duletik madein Cina eueuh wingangan jadina Google naon geus kan madein cangkrek tuh paling aya ketepel ya kitu ge bengku terus naon sababna eta Cina beunghar rahasiana ku sabab nyaho piduiteun kunaon make nyaho piduiteun ku sabab panonna petet jadi nu panon petet mah nyahoeun piduiteun jelas nah make kitu ustad sok cobaan ngabedil manuk dibolototkeun panonna diperetetkeun tanya tak kanu ngabedil manuk mah kunaon eta panon diperetetkeun pasti jawabannya supaya manuknya jelas tak orang Cina mah geus petet eta kalau leunghar aya urang mah urang Sunda bolotot teuing bolotot teuing metak paling hariwang ayeuna buknya jadi urang-urang mah bolotot ka hareup aya nu deukeut teu di teu katingali metak kitu kana kasalahan batur kadeuleu kana kasalahan sorangan tara katingali kawas heueuh kopiah mengple sorban panjang jeung sajabana nyaresna ge alap tapi kana hutang tara mayar aya kitu aya tanya aya wae cek oge di dieu mah kitu ya Allah Rabbi mingonan ulah mingon datang ke tempat mingonan dijelaskan ku pajengan tapi aneh hayo he geus mah ulah poe ngadeuketan Bang Emo aya kitu dieu atuh nya aya wae cek mingon ge Allah Rabbi pajengan tah ini kumaha ieu cing wing nanyakeun ieu ka urang dieu ka lalakina ieu mah ka bapak-bapak ari jumaahan di dieu cing tamat teu kabeh eta naon anggota jamaah teh tapikeun ka imam macakeun amin tanya ta ibaratna cocok jeung sareng di gitu karek awe salam nih imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka belakang tuh bordok teh di tukang teh pas serak-serak eta nu pantau teh kagak repeng jelema ya Allah lamun aya nu kitu armung wiridan kade ulah disalahkeun ajengan ulah disalahkeun Pak Ustad nu disalahkeun mah nya eta kudu bulurah si ibu langsung cek kecuringan nah coba kakak urang jadi ada pemana pemerintah masuk ieu ini tanah teh mari kita bersatu nya di tanah gitunya jangan bercerai-berai ulah parasia ulah kontok-kontokan mari kita bersatu dipraktekeun tak masyarakat beres awe salam bersatu 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 beak aduh dikorok benang aduh garing tapi ubat tamal teraskeun iman ilmu nu katiluna amal naon cenah nu katiluna amal ketika datang malaikat Israil ka urang suatu saat teuing iraha teuing peuting eke teuing subuh eke teuing poe isukan teuing iraha nu jelas eta malaikat Israil pasti datang ka urang lain silaturahmi tapi rek nyabut nyawa urang maka ketika datang ke setiap tarang atau ke setiap pamatok eta aja urang teu bisa dikekeun jeung teu bisa diheulakeun anu bakal nyelametkeun urang amal-amalan bila datang Israil mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu paduki payah akan berlaku pada dirimu datang kasih urang sanes dicabut nyawa urang
bahkan cekat terangan gimana nyawa geus dibekeun kana ti koro tengah haja eta nyawa dililakeun ret socak belah naon socana ngareet ke belah katuhu belinya imut ngagelenyung naon sababna kaendahan surga geus katingalina jangjang malaikat Jibril belah katuhu cangkeulna bujur urang penting ayeuna jadi saksi ece tuduhna panon orang penting ayeuna bakal jadi saksi geus karasa nalika nyawa nepi kana ti koro aya dina jangjang malaikat Jibril belah katuhu tapi barang ngareet ke belah encak reukeun krai yes cul-cul cipanon keluar naon sababna ngaguruhna neraka geus katingali dirinya kainget kana dosa hanya teuing aing can beres pangajian geus ngantok karasa hanya teuing aing make jeung injeum kana eta karasa hanya teuing aing ngadeukeutan ku Sipa karasa nalika nyawa teu kana ti koro barang nyawa nepi kana ti korona pegati tinggalan dunia jeung ahlina tutup lawang tobat jeung tinggulandang fitnah agama sarta iblis harudang iblis teh nya ngarupakeun inung bapa jeung sajabana datang ka urang mawacai kawas heueuh rek nulungan da urang teh dirinya teh hausna luar biasa nyeri dicabut nyawa teh ustad nyeri saur katerangan dicabut nyawa teh nyeri saking ku nyeri na dicabut nyawa tapi kan kamawat saking nyeri na teh kamawat teh ya bisi teu percaya dicabut nyawa nyeri sok tanyakeun kana geus lu bisi betul bisi percaya ya setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalutkan setelah engkau disolatkan ke pusaramu kau diantarkan kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga ditinggalkan kabehanan pamajikan urang nugulis rancunit baheula menangkeun anak geberaan gelut ungar peuting dipelet ku urang tasbih dipencetan di kagepeng nu dibacana ya katipu ya kalangsu patokoho wadah huut ya katipu ya kalangsu patokoho wadah huut maot teh urang ditinggalkeun beak indahna kadon ditupakan deui batur tah budak urang anu geulis rancunit kasep luar biasa teh ka urang poho kana ngaranna si Raden Simenak si Ratu maut lain ngadoakeun ka urang kalaka hayo eta rebut warisan da keur hirupna ku urang teu dipasantrenkeun da keur hirupna kudu disakolakeun hungkul keur hirupna eta budak urang teh teu titah ngaji teu titah tamat teu teu bisaeun tahlilan acan teu macam teu bisaeun hadiah acan ngadeunder dididik tani dididik melakai atuh puguh we nu kainget teh ngaran-ngaran kai cek inungna teh cingjang cenah hadiah ka bapa maneh nu geus maot sugan we cenah jadi ahli surga budak bari diukos nuhun di dapurnya hareupan kejong ngebul bingung lah kudu kumaha cenah mimitian hadiah dan diajarkeun pelakan kana tani melakai atuh nu kainget teh tanggal kai ya jatiyu ya mahoniu bintinu albasiyah kita kadeh ece budak kurang gesing sing bener ngaji narik awek laki kudu tekan ngaran ngaji kudu samatnya leres iman aman badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama Tuluy mak apal teh aduh cek saha eta secepatnya jasa dipendam karena tas lagi dibutuhkan tebutuh ayeuna mah pamajikan tebutuh anak tebutuh leres teh geus kitu mah tinggal urang teh nunggu amal urang amal nu mana nu bakal nyelametkeun urang tamahan nu katilu
iman, ilmu, amal. Udah kaopat. Ikhlas. Naon cenah? Ikhlas. Mata kudu ikhlas. Ieu mah nyumbang 20.000 perak keur muludan meni nyusul-nyusul pada ketua DKM pohon teu ngumumkeun. Di mana nilai ikhlas urang ieu? Naon ari ikhlas? Kade ulah ngajawab ridho sama beda takrifna loba santri di dieu. Ai ridho mah aniul qalbi bima qasama Allah hati ngarasa tenang ku pembagian Allah eta ngaranna ridho. Ari ikhlas mah huwal amalu lillahi wahdah. Midamel perkara hanya karena Allah eta ngaranna ikhlas. Kawas gula. Apa orang dia gula? Apa gula kumaha rasana? Amis. Sarua jeung itu gula mah rasana teh amis. Eta gula teh lambang ikhlas Kang. Sabab gula mah sok sanajan gede jasana tapi tara hayang kasebut gula mah sok cobaan. Hijikeun jeung kopi ditinyuh ngaranna cai naon? Gulana kasebut teu? Suga naon eta teh cai kopi gula. Kitu. Hijikeun jeung ketan digodong digoreng-goreng dibungkuskan kana kertas leutik ngaranna teh wajib ketan. Gulana kasebut teu? Suga naon eta teh? Wajib ketan gula. Kitu. Hijikeun jeung waluh ngaranna kolak. Gulana kasebut suga naon eta teh kolak waluh gula kitu eta gula gede jasana tapi tah hayang kasebut urang ge hirup teh kudu kitu kudu loba jasa padahal teuing teh kasebut tidak Allah mah muasalah mere pahala leres eta ikhlas man basa teu ngaji kadarah sinang badam aya si euceu-euceu teh bener kieu tah wanian puguh cenah utara ikhlas mah ustad cenah kitu. Nah kumaha cenah ceu? Geuning cenah ngawas ka dieu hoyong dipasihan amplop cenah. Padahal mah demi Allah teuing, uing mah teu butuh amplopna teu. Heueuh da ka dieu teh Bu Bapak sabenerna mah uing teh butuh doa. Allah duit. Butuh doa. Ka dieu teh mudah-mudahan ti para guru, ya guru kuring hungkul di dieu teh para ajangan teh ulah dikira ieu teh. Nya ngadoakeun leres teh apaan kudu silih doakeun sing panjang umur sing sararehat gitu tah butuh sing berkah ilmu leres ieu duit we nya keun masalah duit pada mun kenge panitia geus nyiapkeun amal astagfirullahaladzim apok deui amal panitia ada amal hungkul bener ya Allah sing ikhlas opatnya pertama euy. Nomor kalimana akhlak. Naon cenah? Naon akhlak? Ibaratun ahliatin fi nafsi rasihatun antasadul amali bisuhulatin ila fikrin waruyatin. Imam Ghazali na kitab Ihya Ulumuddin ngajelaskeun ari akhlak teh kana teh hate iman dikaluarkeun ku anggota badan teu memerlukeun pemikiran jeung pertimbangan eta ngaranna akhlak. Jadi lamun urang ibadah teu kudu pikirkeun heula ngong subuh ayalah sholat subuh-subuh ngajak naon tah? Ngajak naon? Ngajak sholat urang nu keur ngagoler fibra sare nah ngoliat hudang ka burungkut kamu keur subuh jadi jawa daripada ka masjid maning nino gojo deui jeung hidung budak burungkut hudang ore jatah lamun urang jadi akhlak mah teu kudu pikirkeun heula. Da iblis teh pan aladi waswisu pisudurina cek iblis teh rek naon cenah buru-buru ka masjid bisi muriang awak katirisan mending ngagojo di pamajikan. Gitu. Tapi gue yakin ada di dieu mah para pamegat mah para laki tarminas. Naon sababna? Sabab lalaki mah ceu di mana sare sorangan ge hudangna masuk duaan. Kitu lalaki mah. Sare mah sorangan, ngan hudang mah aya duaan aya nu milu. Eta kudu nyaah ka salaki teh. Lah dia garadu salaki sok si nyaah pika nyaah dan salaki teh geus ngabelaan anak pamajikan teh ti suk-suk ti dungdung hulu jeung suku syukur jeung hulu ceuk paribasana pa lalaki mah hirup nangtung paeh ngagantung heueuh. Heueuh lalaki mah hirup nangtung paeh ngagantung. Ya. Ngabelaan pamajikan teh lalaki mah belaan ngotong-ngotongkeun hulu. Makanya bulu mana segala sarua we bener eceul ge
ngabelaan salaki teh badak engkak lain gitu sarua bukan perusahaan pikanya eta akhlak teh cing we ngerek nanya ka dia lamun aya nu hajat di dieu sok nyaramungan tah sok nyambungan alus budaya hade tuluykeun diuingnya di ditu lamun aya nu hajatan teh ngabring si ece tah marake baju nu can lunas teh geuning manawa baskom dibungkus ku taplak meja di jero baskom badak eta teh jero mah beas setengah liter ngabring kamarana CPP ece da eta pohade ngajawabna teh ari si kapan bade nyamungan kamang apun gitu alus tuluykeun eta budaya teh ngan uing mah aya nu teu satujuna naon nu teu satujuna eta balik ti nyamungan kade di jalan tong diakur-akur di jalan teh dulu cuma uing gegeplakna ge menang ngejel ya Allah eta alah teh kudu jadi kebiasaan sapopoena nya barudak urang sing hade akhlak teh tah terutama na pakaian heula kade ulah seksi kawas tadi nya sabab kebiasaan eta teh bakal terbiasa ka dituna hese dirubahna leres akhlak eta biasakeun make tiung lah kalau hukul karek make tiung da kadeuleun aja subut-subut ge nyengsol para biasa make tiung make tiung pas tolap nyengsol da kumaha oke pamnya omekeun ceu ka ciri pisan ti api heuh nya cing we rek nanya ari make tiung wajib teu make tiung wajib teu teu cek saha make tiung wajib ieu teh ieu wajib nama mah lain make tiung tapi nutupan ora rek ku tiung head rek ku karung oge hegawe nu penting katutupan ngan diuing aya saumuran SMA kelas 2 ti kelas 3 bebeja ka indungna teh mama geuning cek guru di sakola cenah kudu make tiung wajib cenah make tiung teh isukan mereka sunagara meuli tiung El Jata Trazoya supaya kadeuleuna gaya kadeuleun teuing cenah nyatu jeung hulu pedak kumaha cek indungna naon make tiung ortodok kampungan teu modern eta buka kadeuleun atuh lamun make tiung cek indungna eta teh cing cek urang nu normal salah budakna salah indungna salah indung cek uing mah salah budakna budak lalaki teu da aya pun nerangkeun hukum teh kudu jelasnya teu jelas mah sok ngosom kitu mah teu kahartieun leres teu Kang kudu jelas bener ustad keluar ti masjid yang isinya tos ditepan aya di buruan masjidna aya santrina keur ngumah motor yang cenah bisa ngieu motor heula bari ka mana Pak Ustad mah ka guru bari ka Sunagara euy mangga cenah Pak Ustad dap eta motor teh ku Pak Ustad dihirupan ngeung teh ini maklum jalan hade ti ditu mah ti jalan raya mah geus kali itu ka Sunagarakeun di hotni nya sawareh eta Ustad nyanak motor tarik eta Ustad tos netepan ngan sinyal poho teu nanya acingan lebet pan motor tarik nyikam pada ngabejaan Pak Ustad gagaduhan lain menang nginjem cenah da samarukna menanyakeun motor bener Pak Ustad gagaduhan lain menang nginjem cenah teu kahartieun coba lamun jelas mah ngabejaana Pak Ustad orat ade kahartieun aya kitu mah keukeuh menang nginjem nepi ka Sunagara suk teh ka toko emas pan make etalase geuning cenah kaca eunteuh heueuh eta cek Ustad ngagebegna di dieu mah cenah etalase teh loba gambar porno padahal di mana-mana gitu tak kudu jelas akhlak mudah-mudahan sanggeus pangajian ieu akhlak urang sing hade amin nu tadina kedua ka masjid masih enggak nu tadina kedua jumahan masih enggak nu tadina kedua minggunan masih enggak nu tadina cadu ngaji masih hayo getol ngaji maknya unggal minggu ngan hayo he 7 he digerak ani ece kunaon teu minggunan 7 he unggal minggu eta teh nya ari ece mun aya alasan eta bapana kunaon cenah teh jumaahan 7 he lain 7 he lalaki mah 7 kehe manya aya lalaki he teh kumaha sok teh mah nyebut tapas kalapanya nya keun da ngaranna ge manusa ari ngaranna manusa teh heuheuy jeung deudeuh lamun keur seuri meunah seuri lamun keur ceurik capek ceurik leres bahkan aya istilah deui manusa mah naon owah jingsir lamun keur gelo nya gelo
teu kagok lamun keur eling mah pasti ulang-ulah ngewa ka batur pedah cadu ka masjid ayeuna buating kemah geus nepikeun kana waktuna eling mah leuwih getol tibatan urang heuh urang teh kadang-kadang katingali getolna ka masjid buating hate mah leuwih rujit tibatan utara ka masjid nya terus buating hate mah justru leuwih cideung leuwih rodek tibatan batur utara ka masjid batur mah buating di imahna ge salat ikhlas urang mah buating ka masjid teh kadeuleu nya ngancing atuh nu di imah tingkatkeun salat teh di masjid. Nah sebabna sabausur katerangan man tahawwana bi sholatil jamaatin aqaballahu bi sunnatain asaratin sing sajama anu osok salat tapi tara daek berjamaah cacak-cacak osok salat tapi tara daek berjamaah maka ku Allah bakal dipasihan 12 kasangsaraan 12 kasangsaraan ka si eta anu osok salat tapi tara berjamaah dan hampura moal kabeh dibahas malah kira mun di orang ka dieu aya bahas atau dibahas kabeh ayeuna mah iraha urang nyen naon ke we ngabahas naon ngacok kieu utak saeutik ke ayeuna anu 12 teh 12 tilu dibikeun di dunia tilu nalikeun cabut nyawa tilu ke dalam kubur tilu deui ke akhirat tilu kali 4 12 tilu kali 4 sabaraha mah 12 lamun genep kali 2 12 nya nah beda euy jeung ini uing euy da kan ini uing mah ari genep kali 2 sabaraha 4 opatnya mah heuh opat cenah kali 2 mah nah kumaha cik teh mah jadi opat sok teh cenah ngaluang jengkol genep kali we 2 sabari jadi opat cenah teh eta mah logika si emaknya mana di dunia teh nu tilu teh nomor kahijina tur pangul barokah teh mengka sabeheh bakal diangkatkeun barokah tina kasabna jelema anu sok salat tapi tara daek berjamaah cacak-cacak osok omok muntara sholat metak getol di imah sholat tingkatkeun ku ece jurungkeun kang urang teh geuning usaha teh kali itu kali duk hulupat nyawa kati suk-suk tidung hayang berkah mah atuh ka masjid teh paksakeun teu kudu mineng-mineng teuing supaya magrib jeung isya subuh jeung lohor tamah asar geus sakitu berjamaah mah teu kudu mineng-mineng teuing ieu mah kumaha atuh da subuh kasiangan lohor di padamlan asar di perjalanan maghrib kacapean isya kaheesan atuh rek iraha geus salatna ngaku Islam ari Islam teh ina isya subuh ada lohor ada asar amna maghrib jadi Islam teu salat subuh baik Islam berarti ilam heueuh ya Allah heuh da kitu ngaran ibadah mah horeamnya terus hoream hoyong apa adu anak supaya jadi getol hoyong apa adu anak supaya jadi getol di bejaan kuing ayeuna yuk urang ijajah ke di mana uing ngaji di ka dieu ditanya kuing kumaha aya peningkatan teu apal keneh tidu anak heuh siap bismillahirrahmanirrahim sing tarik sorana supaya berkah bismillahirrahmanirrahim Allahumma paksakeun eta doana mah teu maksakeun mah ngaran ibadah di mana hayangna ustad ge sarua keun aku tuluh jeung hoream ngan ustad mah nyaho hakikat hirupna lamun teu maksakeun moal daek kana ibadah mah heuh sok anu resep kana seni salurkeun kana seni tadi ini kori pan ka seni eta teh nya dan nyewa ngaji Quran lamun teu make seni lagamna lagam kori bayati sobah hijaj nahwar rosyahar kasikah untuk diku bayati ati juh tingkatan bayati koro dukah bayati koro nawa bayati suri batawasit jauh-jauh masuri jauh-jauh tamang jeung sajabana kudu nyusun dina MTQ mah dulu kieu mah geuning teu nyusun langsungnya kana nahwan jangan duit beureunan teu gitu nya sok da ayeuna ngaji Quran mah pan aya 4 laguna teh hiji kori kuro teh kaduana murotal katina husaini kaopatna seka inget hiji kori nu tadi teh ku guru urang sadayana geuning ditunya ti naon teh alpukat naon di si babar tuluy geuningan aya murotal mah tilu laguna teh biasana mah bolak-balik ke eta dipeningeunaheun aya di Husaini kalau loba mah tina kaset teh Husaini lain kori kade pahili antar kori jeung Husaini loba mah Husaini lain lagam kori eta mah nya kaopatan tadi teh seka sok ayeuna ngaji Quran tapi lagam sunah ngeunaheun moal nyewa di kaituna ge tabat ya ada abi lahabi watab banyak gitu nyewa Quran we
udah sholawat disebut teh padang pasir. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Talagam nanti disebut padang pasir. Tong dirarobah aja. Budak orang akhirnya dirarobah di masjid itu geuningan. Kini naik perosa kacibadak meuli gabah, nini diperkosa ngagoak minta nambah. Cereg kita cereg. Nya teh ngagoak teh naon? Nya ngan lamun hayang ayeuna boga pamajikan satya kudu ka nini Kang. Nini pasti apet. Nya kajero milu keluar milu. Kajero imah milu keluar imah milu gitu maksudnya teh. Ya Allah. Nya baru dah aja resep kana kosidahan jeung sejabana resep kana geuningan resep kana gitar jadikeun eta gitar teh lagu-lagu anu Islami lah dundang lindung dina posrona waktuna jumaahan masih kena gemreng kanggo metak ustad loba nu ngaharamkeun kana seni teh eta beunang paingan teuing ustad ngaharamkeun ka seni teh geuninganan eta teh sarua jeung parungkung setan dah heuh atuh sok tina seniman deukeut kana dipaseaeun lamun ayeuna dinu kawinan sok lobana beuh dangdut cingwing nanya ari eta dangdut artis mah kamu kena teu eueuh dangdut mah kamu kena seksi kieu geuninganan nya betak uing mah lamun dionang sok datang wae teh eta sebenarnya ieu malah di posrona gumrang gemreng leuheung ngalaguna kaharti ieu teh kaharti geura ayo jeperheut sambil ayo kitu ditanya kuing naon eta teh hartina teuing ceuting ateu atuh boro-boro maneh ceu teh lagu nu kaharti atuh lagu oon geuningan ulah ceri tong dicencerikan wayahna urang papegat najan hate masih berat pileleyan hampura abdi hampura rupina sakitu hapunten kasuhun hudma sofa ada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengawasan orang sadayana parantos rengse mudah-mudahan non segala ning rupi anu diaoskeun ku kersana al alim al alamah mudah-mudahan masih ngajarkeun hiji ilmu anu manfaat pikeun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ge hadirin sadayana urang tutup wae acara urang sadayana